Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Nira Nuraini ti kelas 10 IPS 4. Di dieu abdi bade wawancara teteh abdi ngeunaan COVID-19. Seteu acan wawancara kenal-kenalan nami teteh Nepangkeun nami abdi Nurhaniza. abdi bade tumaros di mana sareng iraha COVID-19 teh aya. COVID-19 teh ayana ti Wuhan, Cina pas 2018-an. Kumaha sih dampak COVID-19 ka sakola? Dampakna teh jadi diajarna daring ya, teras teu tiasa pendak sareng rerencangan guru komo deui anu asupna tahun ajaran baru, misalnya di SMP ka SMA teu tiasa ngarasakeun sakola anyar. Naon kakurangan tina diajar daring teh? Kakurangan teh jadi kudu make kuota, teras lamun guru nuju nerangkeun lamun jaringan teu sae jadi teu paham kanu pelajaran teh, teras teu tiasa interaksi sareng rerencangan. Kunaon sababna COVID-19 eta teh bisa nyebar tereh pisan? Sabab jalmi-jalmi teh masih loba anu teu patuh ka pamarintah, masih aya nu nongkrong lobaan teu ngangge masker, terus pokona mah teu patuh ka protokol kesehatan. Saha wae anu kena dampak COVID-19 teh? Kabeh jalmi kena, dek pelajar, dek mahasiswa atau pekerja, kabeh kena dampakna. Hatur nuhun atas waktosna, hampunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.